Kapan tadi teh tasahud akhir teh ti at-tahiyat dugi ka wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ta eta tasahud akhir. Tatos tasahud akhir teh bacaan tasahud akhir teh maca sholawat atawa ngucapkeun sholawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tak kecap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sabada tahiyat, sabada bacaan tahiyat akhir eta teh kalebet rukun qauli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad teh rukun salat bangsa ucapan. Kedah ka kuping sami eta oge. Anapun kaditu nama wa ala ali Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad mah sanes rukun eta mah. Sabab eta mah sholawat ka kulawargi Kangjeng Nabi. Anu janten rukun teh sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sanes sholawat ka kulawargi Kangjeng Nabi. Wa ala ali Sayyidina Muhammad eta sholawat ka kulawargi. Wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Pokona mah kaditu nama sanes rukun salat. Dugi ka doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Eta sanes rukun. Sabaraha hiji nama teh rukun salat bangsa ucapan teh? Nomor 4-nya wihan deui bilih kalangkung hiji takbiratul ihram. Takbir anu pertama, nu kadua surat Al-Fatihah, nu katilu bacaan tasahud akhir at-tahiyatul mubarakatus nu terakhir, nu kaopat sholawat ka Kangjeng Nabi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sabada tasahud akhir. Tah nu terakhir anu kalima anu kalebet rukun salat bangsa qauli bangsa ucapan teh nyaeta ngucapkeun assalamu alaikum. Nyaeta bacaan salam. Janten bacaan salam assalamu alaikum warahmatullah eta kalebet rukun salat anu bangsa ucapan anu kedah ka kuping. Tas salianti anu 5 eta mah bacaan-bacaan dina salat salianti anu 5 eta mah kalebet sunat. Aya anu sunat hayat, aya anu kalebet sunat abad. Semacam bacaan doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dugi ka tamat. Teras ta'ud memeh Fatihah, teras ngaos surat sabada Fatihah eta sunat. Tos surat teh Allahu akbar, takbir kan bade ruku teh nya. Eta takbir naon namina? Takbiratul intiqal eta mah. Sanes takbiratul ihram tina nangtung bade ruku osok takbir Allahu akbar. Ta eta mah takbir eta mah sanes takbiratul ihram tapi takbiratul intiqal. Takbir intiqal teh takbir pindah tina nangtung kana ruku. Terus dina ruku ngucapkeun naon Pak? Subhana rabbiyal adimi wa bihamdihi 3 kali. Ta eta subhana rabbiyal adimi wa bihamdihi sami sunat. Ya. Tapi tetap walaupun sunat laksanakeun we sareng sing ka kuping gitu.